All right.
pilihan sehat sing ditapihan di dina sapal putra sareng sapal putri urang. Oke, alhamdulillah teu aya halangan haluan itu sinar ieu. Alhamdulillah selamat teu aya itu ininya cepari poesnya mah alhamdulillah. Wargi-wargi urang ngaliung pulung nonton grup urang ping putra putri mandiri Pusaka Sari anu aya di Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan selamat menonton, selamat anu ditonton. Mudah-mudahan mana marula masing-masing sing selamat di perjalanan sampai anu dituju urang masing-masing. Oke, Kabos Solihin alhamdulillah tos ulang grup udah lemping dan dikelompokkan putra putri dari Pusaka Sari. Mudah-mudahan Bos Solihin sing kepastian kesehatan sing ditamihan dari dina sapal putra dina sapal putri sakinah mawaddah warahmah amin.